Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sudah tak asing lagi. Pribados namina Ibu Ani Suhartini. Penggemar atau kolektor benda-benda pusaka warisan leluhur budaya Sunda, budaya Limbangan, budaya peradaban, budaya Nusantara. Selasa wios dia keris anu dipigadu ku pangersa kasepuhan Bapak Raden Haji Anden Suhari, turuh ti Raden Sastra Winata almarhum, lungsurna ka insyaallah. Ieu kerisna mangrupi non keris hebat pisan ya. Ya saya lah gitu. Saya pokoknya nama saya pisan, daya saya pisan. Iya keris meni saya pisan. Duh saha baheula anu bokana alah ngarang lagu butut tapi bae da resep kataci ieu pusaka Limbangan. Kuring kataci perang teu sabaraha tapi bisa ngandung makna baheula aya sajarah di Limbangan. Ada ngarang lagu sugan jadi viral laguna. Ieu keris anu saha baheulana anu boga geus yakin lain selama sabarangan anu ngabogaanana. Kuring kataci ieu pusaka parahiangan. Nah, leles ki ya Allah, hampura. Manawi aya nu resep kana keris ieu mah diantos. Jadi hoyong ninggal tiis pisan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.